Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ولو أننا نزلنا إليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وحشرنا عليهم كل شيء إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعضهم إلى بعض
ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun wa litasdo ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in wa hasyarna alaihim kulla syai'in quburan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadhhum wa ma yaftarun wa litasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa liyardawhu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika walau annana lamun layan saestuna kami ma'alum jeung Gusti Allah tanazzalna nurunkeun kami ilaihim ka jalma kafir al malaikata ka malaikat wa kalama jeung ngomong malaikat hum ka jalma wa kalama jeung dituturan ka ngomong hum ka ieu jalma kafir saha al-mauta geus parahae sakumaha pamintahan Kanjeng Nabi amanya cenah ieu rasul sika kami rasul madangnya utusan Gusti Allah dahar utusan Gusti Allah kawinan Allah yang utus ke malaikat iksok bisa naon rasul teh baheula maca Kanjeng Nabi Isa rasul teh bisa ngahirupkeun paresok cenah hudang cenah ngomong ka kami cenah ngomongkeun bahwa eta rasul talamun Gusti Allah ya mangalamun malaikat diturunkeun nu maraos bisa hudang deui cenah ngomong ka jalma kafir wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan wa hasyarna jeung ngumpulkeun kami lahu Gusti Allah alaihim ka jalma kafir kulla syai'in ka setiap perkara kubulan barianan sagorombolan terus kenapa syahidu disingkikan
kabeh tanu maraot sila ngaromong ka jalma kafir terus sagala perkara sina sok daratan kadinya kabeh sina bersaksi kana benerna kanjeng Rasul bahwa teh Rasul maka nu minum cek Gusti Allah moal heueuh ari mah ditutup hidayahna meureun nya da mangasa ukur ngari wungkul sok anu lamun dijakeun ge moal heueuh iman lima sabab covid gelah karena Allah geus muningan moal iman illa ayyasha Allah kecuali yang bersakeun sa Allah Subhanahu wa taala kana imane teh jalma kafir kaituna bakal iman kecuali jalma anu dikeresakeun bakal iman nya iman sok sarajan teu dikanggokeun kitu oge nya Gusti Allah walakinna aktsarahum yaj'alun tetapi nari kalau baatna eta ahli Mekah waktu hari eta yaj'aluna henteu nyalamun bahwa sagala rupa oge kumaha sa Gusti Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwa wa kadzalika kana kitu seperti eta jalma-jalma kafir dijadikeun musuh dijadikeun satu di Nabi Muhammad ja'alna kami ngajadikeun likulli nabiyyin ka setiap nabi aduan kana musuh nya ngaran-ngaran jadi nabi tahtanana teh terlalu bahaya sakumaha ku kami nyahaja tah jalma-jalma musyrik nu aya di Mekah jalma-jalma kafir dijadikeun musuh anjeun kami oge ngajadikeun setiap nabi teh boga musuh saya kenal insi wal jinni nyatana birang-birang setan dan manusia wal jinni jin nu ngaperung nu mangtung nu kalungkung teh di golongan manusia jeung di golongan jin dan jin oge siga manusia kitunya ngaparung yuhi ay waswisu sok sini harewosan sahabat dulu sawarehna ieu saya di dilabadin ka sawarehna deui zukhrufa qawli kana hiasan ucapan karena ucapan omongan anu dipercantik gitu nya maranisnya ya guruan karena nipu dia bukan nama dirayu golongan eta sayatinal insi wal jinni teh masing-masing ngatur ieu kali ngomong nama raradis nipu geus iman naha apa kana kitu walau syaa rabbuka ma fa'aluhu walau syaa lamun mangresahkeun saha rabbuka kehendak Muhammad ma fa'alu maka moal migawe ta sayatin kana tersidi hareosan sidi omongan di antara maranehanana ta eta oge cek Gusti Allah teh kerasa kami sebelum dipikiran fazarhum maka ninggal anjeun ka jalma kafir wa ma jeung perkara yaftaruna anu gawe-gawe nu marenta jalma kafir loba permintaan ngari riweuh teh sok lamun anu paing percaya intinya moal heueuh geus tinggalkeun tong dipalire Gusti Allah walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati wal yardahu waliyamtarifu ma hum muqtarifun walitasgha pun ala guru kamila jadi teh maranehanana jalma-jalma kafir saya final insi teh sok sidi arewosan antara obrol di antara namanehanana memakai bahasa-bahasa rayuan nu alus supaya teu ariman
eta teh karena nipu oge walitasku supaya condong ilaihi kana eta jukhluk kana eta populasan carita kana eta carita anu direka-reka teh naon afidatul ladzina hate-hatena jalma-jalma la yuqinuna an ta'riman iladina bil akhirati kana akhirat. Nah dikitu teh ambe condong kadinya hias bahasa-bahasa teh itunya hias supaya eta jalma-jalma teu arariman kana akhirat nya condong kadinya waliyardauhu oge supaya ridho senengeun waliyak taribu oge supaya urang mah gawe-gawe makana perkara hum anu ieu jalma-jalma kafir eta muktarifuna migawe jalma kafir kabeh muktarifun teh ieu mah numpuk ya terus nama yahtasibu digawe nyatana tina pirang-pirang dosa sehingga kena dibales Gusti Allah disiksa abadallah ya Indonesia astagfirullah